Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kemana cenahnya budak teh can balik? Oh, poe Sabtu masa kedeung sakolana. Budak eta kamana mantogna geraknya. Cing orang tinggalnya kayak masih Jasmine. Sugan baiknya katen si Jasmine. Oh, cuma neng kemana? Tapi pantan lagi nutup gening. Hari itu si Ica balik sorangan. Ica? Iya mama neng. Hari Ica nah uih sorangan iya teh. Hari si neng yang si Jasmine mana? Oh nggak tahu Ica mama neng. Soalnya kan Ica mah di kelas unggulan. Jadi pulangnya beda. Oh gitu. Tapi panggil kan yang si neng eta tadi di sekolah? Panggil kok mama neng tadi di sekolah ada. Tapi nah atunya budak teh can balik. Oh cenah moal lela poe Sabtu mah. Oh iya mak neng Ica baru inget si neng teh pergi sama si Jasmine ke Cikalong wetan. Oh ada kana naon cenah eta teh Ica jeung ka Cikalong sagala jauh-jauh. Dek naon cenah? Mau jajan sebelah cenah mama neng. Tadi Ica ninggali dapat naik angkotna. Ah budak teh nyari-nyari pi omongin paeng susul seneng. Dasar budak nu tunjung. Mama neng tahu gitu di mana beli sebelahnya. Heehnya teu apal. Ica apal teh di mana? Henteu. Panjang teh apal Ica teu balik maneh mah. Urang teangan ka ditu ubrak-abrik Cikalong wetan di mana sih seneng? Budak nu tunjung. Ica milu tongnya, milu tapi kita teu boga ongkos. Nyawa abad ku Ica. Assalamualaikum. Meni sakedeung teh eta si Usep dinas. Jadi we bana teh kudu balik, kudu panggil jeung Mirtoha, kudu Pak Amprok Jonghok. Ni hao reamda. Dari si Imas keur naon cenah eta teh? Imas? Barna, iya Imas teh keur memantau cucian. Bisain mau soalna. Ma nya mane Imas seusehan anu mau asa ku aneh barna mah deh. Bareng tak apanya? Apaan keur viral ieu? Di lembur ieu teh aya nu ieu, anu main cangcut. Pan budak ieu ge, budak butatang cangcut teh beak eta teh. Dipanen bejana teh cenah. Oh, gitu eta teh. Kada ke tukang paket deui ieu. Lain atuh, si eta mah geus tobat ieu. Pan kamari Imas ninggali si eta teh salat Jumaah. Oh, gitu. Nah, bareng ya jika anu tidak apal naon ya teh. Kan tinggal info apa kumaha nih asa kurang update. Imas beana teh kurang info ieu teh. Pan kamari di lembur ieu, beana teh menemani si Usep dinas jadi tak apal naon. Jadi aya update naon deui teh? Bareng infona kurang sakit unggul. Cukup sekian dan terima kasih. Yakin ya teh? Udah yakin? Yakin mending karena gosip cokot kabeki-beki tuh nge Bu Erna. Cukup itu balik gerek balik. Ngan kada Imasnya lamun aya info teu anyar, info terbaru, tong poho kabar-kabari Bu Erna nya. Yuk, Bu Erna. Meni resep teh nya teh Bu Erna kana gosip meni. Dia kana si Ukmai. Jadi nih urang memantau lagi cucian Imas. Ini kieu-kieu teh nya harus coba poin taruh deh gitu. Duit teh boga, cara kita goblok. Si Imas eta keur naon ya? Aman sejauh ini tidak ada orang ya, tidak ada tuang puak cangcut. Mas, naon itu orang? Jepapon gini, pakai teh naon nih orang? Dek naon emangnya pun nggak dia? Henteu Imas jawaban mah hayang we Imas ka dieu kitu hayang nganjang ulin gitu. Asa teu mungkin pon naon mah. Pasti mana ada meminjam duitnya ya? Yakin dah Imas mah? Henteu Imas barna ge coba teh asa era ieu minjem we duit teh. Nya kudu atuh pan kudu era ieu, komo nginjem duit nya nginjang mah hongkok lah ya teh. Tapi malikeun awakmu kudu era eta mah. Wajib pisan era, jelema teh tahu diri eta mah. Heueuh nya eta Imas. Tapi coba teh bingung ya teh. Tadi era gerakna bingung nih. Bingung kunaon atuh mana teh Popon? Coba teh hayang gawe gitu tapi bingung kudu gawe naon nya ari Popon. Ya iya teman, mana gawe di tukang kalapa? Kalapa mana mana? Sumira ya teh? Emang ada lowongan gitu? Lowongan bagian naon? Bagian iya pon, bagian ngerok kalapa cenah tapi makin untuk gitu. Panjang jepopon.
kurang ajar sama Imas, makanya cuma bentar kecilaan gitu nih. Bener ya tanggarai. Pokoknya tak serius ya. Ampun aja Paman, ampun. Ampunannya. Ari coba pon kudu kumahanya Imas ya teh. Si Alvin kedeng diasup ka TK. Ari teh naon si eta jual curhat. Ai coba pon kieu we untang lantung teu baru ruguh. Sakapa mah cuma sedih, ya teh Imas hirup teh kieu we jeung kieu sedih coba teh Imas. Meni tong sedih atuh cepopon. Meni mun cepopon sedih Imas ge mah sedih nya tong sedih. Kieu gedengnya Imas kahirupan cumon mah sedih we jeung sedih. Bahagia teh cepopon meni teu meunang ngomong kitu. Cepopon teh nya lain teu bahagia tapi acan. Ieu kudu sabar we. Kaos nu Imas lamun heueuh teh mah iraha atuh cepopon bahagiana ieu teh. Tah lamun eta mah Imas teu apal. Yang geus Imas coba mah kata siratna we ieu mah dek nanyakeun sugana aya lowonganna. Hayu Imas nya cepopon. Meni karunya nya cepopon meni sedih Mas mani ngayeuna ge. Imas mah dek sarewe beh teh ningali cepopon. Tapi teh cepopon dituangkeun ka laba. Punten Ratna, aya. Siapa itu? Masuk aja masuk. Ada Ratna kok di dalam. Masuk. Oh, nya. Punten Ratna. Loh, kamu toh. Punya Ratna teh siapa? Jangan duduk di bawah tuh, di atas aja. Nih, kayak apa aja di atas? Oh, nya. Yuk. Tumben ini teh kamu kesini. Ada apa, Pon? Mau minjem duit ya? Gak ada, Ratna belum gajian. Sorry dari Morris Strawberry ya. Entong Ratna emang lain, emang. Coba mah kada teh udah nanyakeun, ari di pabrik mana aya lowongan henteu. Oh, kirain Ratna teh mau minjem duit. Pandainya juga kayak gitu ya. Emang siapa gitu ini teh yang betul lowongannya? Jangan cepopon atuh Ratna mana teh jangan si Steffi. Tidak aya teh eta. Gak tahu atuh Pon. Ya udah deh nanti sama Ratna ditanya ya, siapa tahu ada. Tapi kalau kerjaannya kasar, nggak apa-apa kan? Jangan naon Ratna udah kasar, udah lembut ge cuma mah teu naon. Yo, nu penting mah gawe. Soalnya cuma teh saprak cerek gitu jeung salaki aca balangsak we, hirup cuma teh beuki balangsak gitu. Bukannya dari dulu juga hirup kamu balangsak ya? Oh, tapi Pan kemarin pas kawin dia mah rada naik, cuma teh mana? Rada beunghar saeutik kan pas cerai we jadi balangsak deui. Aduh, sedih. Loh, kamu udah kawin deui ini teh? Kok Ratna enggak tahu ya? Ratna mah taunya kamu teh janda. Terus kenapa atuh kamu teh cerai lagi? Jadi kieu Ratanya jadi tanah teh. Tiap aku kesini kok kampung iki sepi tenan toh. Ora ono wonge. Jalan-jalan dulu lah. Siapa tahu aku bertemu karo manusia-manusia. Oh, seperti itu. Meni sedih ya hidup kamu, Popon. Ratna turut berduka deh. Loh, iki pintunya dibuka. Aku masuk aja lah. Punten iki. Mangga. Loh, ada kowe tondo di sini? Ya pasti ada lah. Orang ini rumah Ratna. Gimana sih? Ada Ratna? Itu Bu Erna. Kurang apa ya ini? Biasa aja ya rumahnya. Orang ono spesialnya. Loh, kowe iki kok duduk di atas, duduk di bawah toh? Kak Ami eta teh? Ya iya kowe toh. Sapa meneh? Maksudnya apa ini teh? Kok Cepopon disuruh duduk di bawah sih? Kenapa apa maksudnya? Yuk masa sih majikan karo ART duduknya sejajar iki gak boleh tondo? Oh alah, kok iki gak ngerti iku ya adab-adab berumah tangga? Sembarangan ari tante bilang Cepopon ART. Loh, kok iki bukan ART toh? Tapi dari bentuknya kok iki pantasnya jadi ART toh dong? Meskipun si Popon bentukannya kalabubu, jangan kayak gitu atuh. Jangan ngerendahin orang. Nih gimana sih? Kurang adab. Tenan orang tak. Geus biasa Popon mah. Geus direndahkeun ku batur dina ku batur geus biasa. Teu naon. Popon mah teu naon. Dia aja biasa aja Tondo. Kok kowe yang sewot sih? Apa kowe iki? Ya sewot lah. Bareng kamu teh jangan sembarangan gitu atuh melek orang lain teh. Bareng gedek naon ka dia? Pulang sana. Ngapain ke rumah Ratna? Pulang. Kok aku yang disuruh pulang iki? Bukannya dia. Oh alah, jangan-jangan dia iki beneran ART kowe yo. Kamu teh mau pulang sendiri? Apa mau Ratna pukul?
Emang yo, kalau sama-sama wong rendahan iku saling bela. Dasar iki wong-wong miskin. Yo wes lah, aku mulih sih. Aku pergi aja dari sini. Ngapain di sini? Gatel-gatel. Gak pantas aku di sini. Ya juga ini juga ada tuh keharap nih. Barangnya ngapain sih kesini? Kesel deh. Cepopon harap dimaklum ya itu mertua Erna. Emang kayak gitu orangnya. Otaknya ketutupan tai. Jadi gak punya adab. Harap maklum ya, sorry. Ratna, tenang naon. Mun gitu mah nyanggus atunya coba balik heula ya kalau sistem bicara hari dok nyanggus heula. Ayo, bentar. Nih. Buat beli lauknya, ini. Alah Ratna, aduh dia coba di baredot ku kalabaknya. Aduh. Di Ratna, aduh biasanya. Aduh, 100.000 ya. Iya. Jangan kayak gitu nanti acanya murah. Susah ngebersihinnya ya. Nggak apa-apa, udah gak usah kayak gitu ya. Jangan aturan mungkin cuma mau balik ke aja. Nuhun bisa dia. Tapi bisa aku jawaban mah. Ayo. Ternyata di balik wajah labubunya dia menyimpan luka, menyimpan kesedihan. Kasihan deh. Sabisana eta ciratna percaya ke Cepopon. Udah sedih-sedihan menang 100.000. Itu kan sahanya target selanjutnya. Jasmine mana di mana ya teh tempatna? Kuat kata nepi naik angkot sabaraha kali ge meni di mana? Nang kuat yang sebelah. Iya geus nepi kamu teh tuh belah ditu. Anu bener kamu Jasmine. Cing kan. Geuning. Sabar ya kamu teh ning ning riweuh juga anu dibagi sembek wae. Oh iya, sebelah teh meni kursi kerajaan alus geuning Jasmine. Sebelah naon ya teh? Sebelah aku Ojin. Meni lucu ke estetik tempatnya nyami nih. Bisaan kamu milihana? Siapa dulu dong? Jasmine. Wow. Hai teh Jasmine orang meuli sebelah ini. Gitu sabar kieu neng meuli sebelah Hayo. Sok we kamu neng teh heula. Nah, untuk baru meni neng era orang mah Jasmine mah tempat batur era hayo orang bareng mah berdua hayo meni heseng editna kamu teh tak apa wae sore kamu teh heula aku neng tempat duduk kesekali ewang gitu sok buru yang satu neng teh heula nya geus nyaho editna heseng jadi barengan geura gimana sih punten neng mesa sebelah loba kieu nya toppingna naon wae nya somai somai ya terus naon bakso boleh ini juga boleh cirawang aci baro nih aci rawit bawang terus nudunya tahu ini boleh kesukaan neng terus kerupuk mana ini kerupuk koneng segini aja. Terus ini sayur satu aja. Neng pokokan di mana siputan. Siput maksud neng teh. Di siputna. Aya udangna 2 aja. Terus kerangna oge 1 aja. Naon ieu gede. Hese kulangon bae meureun. Wih, kepiting, jengi Asik sebelah, mang neng, sana. Oke. Nama neng, varian rasa manis, gurih, asin, kabeh weh. Bulerin kabeh merinya makan di tempat dong. 40, 44, 46, 49, 50, 3.000. Ini totalnya 53 ya. Oh, murah itu mah. Kecil. Duitnya di mana ya? Jangan saya kuning nyurik diberikan sebelah kabeh we, bisa temahnya, bayar orang simpen yang sebelah. Alah sia heueuh. Kan duit neng teh dina jaket kamari diasupkeun. Mah atuh ieu mayar sebelahnya. Neng, tekuna naon? Enggak, Mang. Kalau apa-apa jadi berapa ya teteh totalnya semuanya? Tadi teh pokok berapa? 53.000, Neng.
Tapi emang eta teh dibere ku babaturan Neng yang kayak kadi udah gantian ieu meuli seblakna. Soalnya duitnya di si itu jadi lamun mang teu percaya mang kewe nu pasakna gitu. Teu naonnya mang, teu naon. Oh iya Neng. Oke, makasih. Mana sih Neng teh milih lah, Vira milih topping oge. Sebel dia. Ah, eta gini. Jasmine. Aduh, menilai lah. Kamu mah aku nungguin dia sajam ya, ho. Alah, lebay Jasmine. Tapi Jasmine kamu apal tuh topping mah loba pisannya, ho. Ih, meni resep daripada si bundanya. Kurang-kurang kungkul jeung soma ieu mah beli bah topping teh nya, ho. Hafal aku ge. Ari kamu tadi pesan minumannya apa? Nya Neng poho tadi teh pesan minum. Kumaha tuh nya? Ku angger ieu mah geus poho teh. Ya udah atuh sama aku dipesenin. Mau pesen apa? Neng mah iya Jasmine teh siti aja. Ya udah atuh ari kitu mah aku kesana dulu. Tunggu nya titip kantong aku. Bye. Ya Min. Nih balaga Jasmine kantongnya kudu ditutap titip. Cing urang taong jelona naon ieu teh. Segini gitu. Oh ya kan aku pengen ini. Nah. Viral. Terus apa lagi ya? Bakso kali ya? Bakso. I forgot. Tahu. Itu aja kalau baterai. Dan sayur. Fresh. Nah, gini aja. Ini punya Jasmine. Hitung. Oke. Ini ya. 1, 7, 9, 11, 13, 15 ribu. Jasmine level 10. Enggak itu cuma 5. Totalnya jadi 68 ya. Hah? Nah mahal-mahal teuing perasaan Jasmine mah da. Teu lama-lama teuing meulina saeutik. Nah mahal mang. Kan tadi sama yang kerudungnya biru, katanya disatuin sama Neng bayarnya. Meni naonan ge kudu dijagaan dasar si Jasmine. Nih aku dia nu mere bos tenda. Nah di duit teh emang ya. Meni lapar kieu beteng geus teu kuat ngaburuk-buruk ke hand sebelah. Buruk-buruk. Neng Jasmine, kenapa hari kamu seperti marah-marah ya teh? Nih sebelah kamu aku anu mayarna ini teh Iya soalnya duit Neng teh tinggalin Jasmine jadi pangmayarkeun heula. Atunya udah Neng kayak ku Neng gantian mun balik. Neng mah janji udah digantian. Awas yang tadi gantian kayak aku mau diongkosan baliknya. Iya Jasmine, mending ngancam mana mah Jasmine. Tidak baik nah itu tidak boleh. Bodoh amat. Hah. Ya si Jasmine. Jasmine, cik kamu Neng dicarekan wanyang kayak pas balik ke Imang. Nah, jeung dicarekan segala di kamu. Ya, soalnya kan Neng teu bebeja kasih mama, Neng dek indit ka dieu. Jadi kumaha dicarekan wanya. Nah, atuh kamu teh lain bebeja, Neng. Nah, eta Jasmine masalahna, lamun Neng bebeja, mah diizinin. Tapi mun teu bebeja, wah, meskipun teu bebeja sih. Jadi Neng kumaha atunya, balik dicarekan wanya ieu. Well, kamu teh nih, kalau bakasieun teh nya bijakeun we kitu kerja kelompok, jadi we telat datang maksudnya baliknya gitu. Tapi harus lebih natural gitu, harus lebih berakting. Oh, nya kamu bener Jasmine. Tapi kumaha lamun aya ka si Ica, sok misalkan si mama teh, nah si Neng terbalik tanyakan ka si Ica, si Ica geus balik tuh. Kumaha mun kitu sieun, nanyakeun ka si Ica tuh, si Ica kumaha nya tinggal dibejakeun, atuh beda gitu kan si Ica mah kelas unggulan, beda sama kita mah kelas biasa, jadi baliknya beda. Oh, atuh ari kitu mas. Gitu aja kok repot sih. Ini geus teu kuat Neng yang sebelah. Datang. Asik. Iya, mana gedenya. Neng ieu. Kok Neng weh. Memang. Ngasih ya kak, Pak Jasmine. Cing orang cobaan sebelah jauh teh. Enak nggak ya? Bismillah. Can. Ini mah bukan enak lagi, tapi ini mah enak banget, sumpah deh. Kesukaan Jasmine.
Bener Jasmine, imah kuat kalah kokieu, imah. Nikmat, Terus sia-sianya jauh ka dia teh. Enak pisan seblakna. Neng, cek kamu ya, ini nilainya berapa? Kalau kamu berapa ini nilai seblaknya? Puncak Neng mah nya, ya. Nilainya sabaraha cing? 8/10. Nah, ini 10/10, sakit tunggu nak kieu seblakna. Leuwih ngeunah ti seblak si Bunda. Nah, ya dia benar ngeunah ya Jasmine tuh. Tapi nya tempat itu jauh. Ya tahungku sih masalah nama, tapi ngeunah. Tapi mun nyobaan mah ka dieu we ya mah. Nangar teh lamun ceuk eta mah hidden gem gitu, tapi hiddennya teh ngehidden banget gitu. Tapi kamu bener oke sih. Kamu nenongnya tiba-tiba pisan bad mood. Kunaon? Neng teh kepikiran si Ica Jasmine, karunya gitu tadi bawaan si Ica teh. Mangkana ieu seblak nangonang. Jadi sedih deh Neng. Meni kudu karunya kamu teh ya. Kemana si Ica dahar ngeunah teu ingat ka kita. Ini kudu karunya. Emang si Ica dahar naon kitu Jasmine? Ada harus sushi si Ica mah. Sushi yang waktu itu kita makan gini yang dipamawakan sama mama kamu. Sushi yang itu. Anu bener tante Jasmine. Nah, kamu apal? Kamu ningali? Iya, aku ningali. Pan gini. Pan pas malam-malam teh aku teh keluar, terus teh pas keluar pas lihat ke ngarep teh ke anu palebah si Ica belah kanan teh geuninnya. Aku teh melihat sesuatu yang kayak hitam legam gitu, bayangan. Naon eta teh Jasmine? Bayangan hantu? Lain hantu tapi Kang Badru kan hitam legam cek aku. Oh, terusnya pas kok aku ditinggali diperhatikan gitu si Ica teh keluar sih tiba-tiba terus Kang Baduna teh apa ya dari tangannya teh kayak ada dus sushi pasti itu mah dus sushi terus mereka teh pada masuk si Ica nya digandong nyawa Kang Badru najis gitu eta teh Jasmine tapi bener eta teh sushi lain dus nahungkul gitu tapi di jero nama bala-bala mah ini bala-bala sih mau mungkin eta mah geus pastinya eta mah isina sushi soalnya di ieu kene di ngarantai di lakbanan aku ninggali lakbana warakoneng. Di mana tukang seblak tehnya? Aku tadi cek ibu-ibu diharap. Tapi geus kahandap. Hah? Itu kitu da tulisan buka. Open. Ciga nama di dinya masalah deui. Bener ciga nama ieu da aya ieuan teh. Tutup. Sing orang tanyakan kana bogana aya teh si Seneng ka dieu. Neng. Nah, itu juga mama kamu, Neng. Mana kamu Jasmine? Sing orang tanyakan sugan ka dieu budak teh. Aja heueuh, kumaha Neng atuh Jasmine? Punten Ujang, ninggal ieu teh budak SMP ngangge kerudung biru sareng ungu. Punten ninggal teh. Oh iya Bu, tadi aya jajan ka dieu aya di luar. Kabur kamu teh ini yang dicarekan. Sok engke tungguan di tempat anu pas tadi kita turun di angkot. Kabur bawa kantongnya. Ari seberangna kumaha? Engke kok aku di wadahan minta plastik, kabur. Tinggalikeun si Seneng kok yang disiksa badag. Sia ieu mah. Kayak semua. Tah eta geuning budak teh. Seneng, dek mana maneh? Kabur. Dek mana ieu maneh? Lainna balik sekolah teh ka imah kado jajan seblak teh Neng. Kau kudu buru-buru miakeun imah bisa dicarekan. Bawa pulang we Meng minta plastik. Har itu si Ica balik sorangan. Ica. Coba si Septi di tukang. Gue di tukang kelapa. Ini kan baca. Tidak ada yang lama omong. Ninggalin.